أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jak Gusti aing dek neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak ispageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nya yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut laju aya naon gitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna naek ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu minta kurang dek ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kurang titik ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku gerak lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil qalbi di sekitarna ayah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man sholla
alayya mi'ata marrah sahajelna nu maca shalawat ka kaula 100 kali shalawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu dong cakaji Nabi nu ngomongna ente baca shalawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabi ya bakal ngeuleuh ku mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapal jeung Allah ari saya so saya tanyakan ngimpi naon ngimpi na muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebongnya aju nanjak set aju nanjak nyana tanya kelam ngaguling bareng ngaguling terus kehadapan kebo katin cek hulu kan tuh ngimpi jora jasa tuh mah si eta pal jora nang ngimpi nama nyana jojo akan ayo aja pemajikan ayah naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit jangan ngimpi ini kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah sih eta mah ada bener kumaha atuh jatuh nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan deh tuh nama kabehan bukunya doang nah iya itu cak aja Nabi baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mata kula begitu kapangnya jeung Habib Lutfi dibere salawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah di salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan